Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganhunkeun kantos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun jimat panglaris bagian ke-13-nya ieu karya Ibu Enok. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. Nyi Oning kerung netep kana gubug nu aya di hareupeunana ceuk pikirna harita. Naha mangkat ka kota teh geuning rek nyicingan imah gubug atuh sarua bae we jeung imah nu di lembur nya. Kitu teh ras wae ngareret ka hiji gubug anu di seberang. Kang ari itu imah saha Kang? Pokna Nyi Oning tumanya sabari nunjuk ka hiji imah gubug nu teu jauh ti dinya. Oh itu Nyai warungna si Sudin. Tembal Kang Oding saenggeus mukakeun gembok kunci warungna. Geningan warung Kang Sudin oge sarua jiga kieu Kang. Ari Nyai nyanya atuh adik di kota mah yeuh ukur bisa sare teu kahujanan teu kapanasan oge geus tumaninah Nyai. Saha nu apal di lembur mah jiga jelema beunghar si Sudin teh. Tah Nyai kabita lain hayang jiga kitu. Ceuk Kang Oding ngabibita ka pabjikana. Enya atuh Kang hoyong ceuk Nyi Oning ukur asup Nyai. Hayu bala ayeuna mah urang ngabaso heula we ngareurekeun kacape. Ceuk Kang Oding sabari ngaleng awakna Nyi Oning. Blus wae Kang Oding jeung Nyi Oning asup ka jero warung cetrek gancang panto dikoncikeun ku Oding. Har ari akang make dikoncikeun Kang pantona atuh. Ih ari Nyai ngadah aya nu ngaganggu, tah aya nu ngaganggu Nyai. Apaan akang teh sono? Ayu urang ka kamar. Pokna Kang Oding sabari imut ka Nyi Oning. Dasar jiga meuni papangantenan deui nya Kang nya. Di lembur mah yeuh riweuh ku budaknya Kang. Tu geulis muhun hayu atuh mumpung sepi. Mangsat geus tunggang gunung Nyi Oting harita gentak dianteur ka cai. Rek mandi junu baharita. Kang, kamana Kang Oding indit nanya. Naha kuring ditinggalkeun. Apan kuring teh yeuh can apal tempat yang paragi mandi. Kalaka indit ceuk Nyi Oning gugurutu sorangan kituna sabeneui menerkeun baju. Ngan tepati lila bae wae panto muka di luar kurunyung Oding. Asup ka jero warung bari mawa keresek hideung. Geus hudang Nyai. Ari akang tos di mana Kang? Naha geuningan indit-inditan teh teu bebeja ari akang mah. Akang mah tos di warung meuli sangu jeung sabun mandi. Hayulah pangdar heula ayeuna mah. Tos dahar bisi rek mandi ke ku akang dianteur ka cai. Nyi Oning unggut
terus diuk dina bangku panjang yang hareupan bungkus sangu menang meuli salaki ngaderak dalahar ras inget ka budak di lembur meureun rambas-bas deui cimata meni juu. Nah Nyai cerik deui atuh ih kunaon atuh cerik wae. Inget ka budak Kang, inget bisi candahar kumaha bisi cerik neangan kuring apan tadi teh budak can hudang. Geus Nyai geus cek Akang oge atuh geus ayeuna mah ulah sok dicengcerikan wayahna nya ayeuna mah apan urang hayang bisa nyugemakeun budak lain kitu Nyai. Anya atuh nya Nyi Oning unggut sabari lalaunan ngahuapkeun sangu. Geus ayeuna mah nya urang usaha ka dieu sing bener buktikeun ka jalma nu di lembur urang oge bisa sukses bisa jadi jalma beunghar Nyai. Sanggeus dahar Nyi Oning terus dianter ke oding ka cai. Terus bae Nyi Oning mandi kurama sanggeus kaluar ti kamar cai mah plus wae oding asup ka cai sarua rek mandi. Barang geus anggeus mandina Nyi Oning kalah nungguan hareupeun panto kamar cai. Nyai sugan teh geus balik ti heula kalah nungguan geuning di dieu. Nah teludeung kitu balik ka warung sorangan Nyai. Sugan Akang we atuh hayang ditungguan atuh Kang. Nya atuh hayu. Bareng Nyi Oning jeung Oding keur lempang duaan harita perut diangir. Atuh beura anu era nu nempokeun meureun teu saeutik aya nu nyurakan majar teh aya nu tos pamantenan anyar. Ngan kadenge batur pating gorowok kituna nyengserikeun Oding tungkul beungeutna beureum pinuh ka era singket carita Nyi Oning geus jeung Oding teh geus balik balanja meuli para bumbu imet tayakmu katinggaleun sanggeus balanja Nyi Oning. Terus netepan magrib rengse netepan terus bae reureuneuss heula sayuran cenah nu orek dipasak sukan. Gancang na waktu wayah janari Oding ku geus sudang bray mukakeun panto gancang ditutup deui harita. Oding maneh jadi ngawarung geuningan pokna aya sora ditutupkeun panto harita. Gobog maneh mah sok ngarerewas urang maneh teh euy Din. Hampura tuh maneh rek balanja yeuh. Nya balanja pan atuh uang bareng wae nya hayu jeung uring. Pokna si Sudin geuning. Akhirna mah ngajak bareng mangkat ka pasar. Nya bral si Oding jeung Sudin mangkat ka pasar rek meuli lauk baseuh jeung lauk hayam. Sapanjang jalan si Sudin
mapagahan heula ka si Oding cenah. Oding mah ukur unggut-unggutan ngabandungan omongan si Sudin harita. Oh, ari mimiti na mah. Saeutik wae bisi teu beak, lebar micenan modal na din. Melina sarawa kilo heula kitu. Sabaraha kilo heula kitu mimitina. Oh, kemun geus laris dagangan nape kwe. Rek melina mah sabaraha kilo wae. Nyobaan we heula atuh. Cek si Sudin mapagahan kituna sangkan balanjana. Ulah waka loba teuing ari pamikir alkah nyangka goreng ka si Sudin mapagahan kitu teh majarkeun bisnis sieun kasaingan dagangna padahal mah si Sudin mah mangkaru nyakeun ka si Oding bisi teu beak dagangan nana. Apagahan ka aing sateh dina hate mah yeuh sieun satenya bisi kasaingan ku aing. Cek si Oding utuk geneng dina jero hate. Barang geus nepi ka pasar Oding nuturkeun di tukangeun Sudin harita. Kang, biasanya 5 kilo wae. Cek si Sudin kanu jual hayam potong. Maneh rek sabaraha kilo ding? 3 kilo wae atuh. Urang mah 3 kilo. Dubenan maneh ding? 3 kilo wae lah kan bae. Nya ku si Sudin teh ukur gogodeg asa lebar meureun. Sapanjang jalan mapagahan teu dipake ku si Oding ngoloyor leumpang muru ka lauk tukang lauk baseuh. Kang, lakuna biasa 5 kilo kabehnya. Jair jang lele Kang. Nya. Kuring mah mesen 3 kilo Kang. Cepokna si Uding lauk sarong noing. Siap gitu mah. Sanggeus mesen lauk leumpang wae neangan sayuran nu masih segar balanja kangkung, engkol, wortel jeung sajabana. Atuh kitu si Oding ge sarua nuturkeun balanja naon bae nu dibeli ku si Udin. Si Oding oge meuli bari jeung tetatanya heula Nyi Oning bisaeun atawa henteu masakna. Nya di jero warung samemeh azan subuh Nyi Oning geus paciweuh di dapur keur nyangu. Sabari nyiapkeun nu rek dipasak harita sabisa wae masak. Sabenerna mah Nyi Oning teu bisa masak di lembur oge tara pusak pasak. Saleanti goreng tempe jeung oseng suung atuh kalakah bingung Nyi Oning. Nempo sayuran sagala aya teu apal kumaha masakna teu ngarti. Kudu naon bae bumbuna antukna mah torojol wae harita. Nu penting mah karasa asin jeung gurih wae masak teh. Kumaha engke wae bingung kuring teh. Maon atuh nu rek dipasak nya teh bingung. Barang bray panon poe jol salaki datang. Malah bawanjaan saabreg-abreg Nyi Oning nu teu bisa masak ukur molohok nempokeun bawaan nu jadi salaki. Akang rek dikumaha ieu teh Kang? Dipasak nyai atuh pira kue rek ditempokeun bae mah atuh.
Kumaha Kang ngasakanana atuh bingung kuring teh bingung. Har, nah piraku teu bisa manyai. Ya lauk baseuh jeung sayur asem sagala kudu diasakan. Tempe sawareh digoreng, endogna didadar. Dianuan make daun bawang nyai kitu tah. Nyi Oning gagarot teu ateul ngabandongan salaki ngomong kitu. Ngarti teu nyai? Nyi Oning kalah gideg teu ngarti kumaha ngasakanana. Teu apal ngabungbuanana dadi lembur tara malem ngabungbuanana dadi lembur tara masak. Ingah jika cek si Oding nyiapkeun bumbungna harita rendos kadinya gancang buru rendos yeuh ka dieu nya gancang manehna nyiapkeun bumbu deui jeung lauk baseuh jeung hayam sanggeus bumbu disiapkeun Nyi Oning kari ngarendos bae si Oding gancang rarendos rerenus sayurana. Mangsa haneut moyan Oding gancang muka warung sugan we aya nu rek meuli kopi esuning taya hiji-hiji acan nu mampir kana warungna harita mana Kang atuh mana geuning taya nu meuli geuningan ieu cek Nyi Oning sabari ngelapan piring nu meunang umah ngelapan piring nu meunang umah ari nyai kudu sabar kege aya nu wayah dalahar ge yeuh teu buru ngabrul anu meuli nyai pasti yeuh warung urang teh yeuh pasadak-sadak pasti nya ditungguan nepi ka lohor leuheung warung teh meuki tiiseun can aya keneh nu meuli liek deui nepi ka nyeri beuheung sosonggeteun nungguan nu meuli. Si Oding terus nenjok ka warung si Sudin nu meuli geus pasasadek di warung si Sudin mah nya gura-giru Oding asup deui ka warung. Nyi buru-buru ya siap-siap sakedeng deui pasti nu meuli teh daratang nya Nyi Oning gancang hudang tina diukna gura-giru nangtung hareupeun etalase siap-siap rek lalayan sabari luak liuk kaluar nitenan bisi aya jalma nu datang nya telila jol duaan aya nu datang. Oh Kang sanguna 2 bungkus Kang. Mangga sareng naon Kang deungeunana Kangkung jeung oreg nogna dadar hiji make sambal nya Kang nya. Mohon mangga antosan sakedap gancang Oding ngalayanan anu meuli. Tang Nyi Oning ukur nitenan nu datang geuningan nu meuli teh mung hiji dua teu pasedek-sedek teu jiga ti Kang Oding cenah peleng anu meuli teh eueuh anu datang. Mana Kang mana atuh ieu cenah nu meuli pasadek-sedek geuning ari nyai sabar datna atuh apan urang mah anyar keneh warungna ge engke ge rame muntos apaleun mah Nyi Oning teu ngomong deui ukur cicing dina bangku panjang sabari ngahunjar lambar. Asa teka tempo si Uned geuningan ti kamari kereneng Oding harita. Naon Kang atuh ieu ulah sok kegerenengan kitu pamali ieu. Naon sok ngomong ka nyai. Eta nyai si Uned
asa tenempong ngelembar geuningan liwat ti kemari mun apaleun akang geus muka warung teburung we mawa batur ka dieu ti isuk nepi ka peuting warung rek tutup pasakan geus disaabekeun deui leuheung taya pisan nu meuli keur mah pasakanana katampona teu matak ka baita deui katambah rasana kurang ngeunah jadi warung ti iseun angger bae nu meuli mah ka warung si Sudi. Urdi mampir heula tuh Kang, atos dahar tadi di warung Kang Sudin. nah temampir ka warung uing atuh Era atuh Kang, era atuh kasbon ayu urang mah ka warung si Sudin teh kasbon. Keke we nya, lamun geus beberes ka warung Kang Sudin. Punten nya Kang nya, ka dieu yeuh. Ngiring liwat. Udin ukur unggut-unggutan warungna ti iseun anu meuli ukur kaitung ti isuk ti iseun anu meuli ukur kaitung ti isuk nyoning ka nundutan baku nempok nyoning keur nundutan ka nundutan baku nempok nyoning keur nundutan Kang Odi nyi yeuh bisi aya nu meuli ke tunduh atuh da Kang Nyai teh cek Nyi Oning gigisik sabari heuai terus pindah ka kamar harita Oding cendakul sorangan bari nungguan warung sugan we aya nu rek meuli kopi atawa nu rek dahar tengah peuting es tuning ditungguan teh taya pisan nu meuli antukna mah Oding ngarasa tunduh terus nutup ke warung mangsa janari Oding geus hudang deui mangkat ka pasar rek balanja papatah ka Nyi Oning nu sakirana bisa disababkeun mah pasakana sababkeun deui cenah Nyai akang rek ka pasarnya an omat atunya omat yeuh nu sakirana bisa disaabkeun mah pasakana saabkeun deui Nyai ari nu geus hasem piceun wae nya atuh kan bae Nyai micen modal sapoe mah da loba anu kapiceun puguh pasti cek Oding harita nya Oding teh teu meuli hayam ayeuna jeung lauk baseuh deui da anu kamari aya nu meuli utuh keneh Oding mah ukur meuli sayuran eta oge teu loba cara kamari ukur sarua saeutik balanja geus ngaderak deui pasakan cenah angger wae taya nu meuli anu kamari oge ayeuna mah eueuh pisan anu meuli es tuning dagang teh sepi micen modal angguran wae unggal poe antukna Nyi Oning aral ambek kanu jadi salaki.
Mana mana usaha teh ti iseun borok hereh beunghar kieu jarana makang anu aya teh anu kalah bebeakan moal bisa mayar hutang ieu jabah hutang mang puluh juta rek ti mana mayarna ieu rek ti mana nya sabar atuh oning sabar ari anu usaha kudu sabar ngan sabar wae akang mah yeuh rek iraha beungarna atuh jiga batur hah aya wae atuh Kang kumaha Kang Oding anu geus lieur jeung teu hayang pasea indit wae kaluar ninggalkeun nya Oning nu keur ngeukerewek di dapur pikiran geus puguh jaba meunang beja ti lembur budakna rewel nu bungsu ceurik wae inget ka indungna di dieu dagangna sepi duh kumaha cenah bingung aduh ujian meureunnya ieu teh ujian dagang meureun kieu duh pusing duh pamajikan ngadat-adatan wae geus puguh dagang teh kieu yeuh teu bisa sabar pamajikan teh duh pikiran geus teu puguh menang beja ti lembur budak rewel wae duh bungsu corik wae inget ka indungna ditambah kumaha ari geus kieu minta tulung ka saha kudu ka mana dasar waktosna seep aduh muhun waktosna kabujang seep cenanya muhun tok tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 14